Ieu mah nyaritakeun si Astahyam. Manehna teh geus 3 bulan teu balik-balik ka imahna sabab ku pagawean anu ripuh teh ya. Bari jeung kukumpul maksudna mah keur engke maleman tahun baru. Ajak ka pamajikanna teh si Astahyam teh bebeja. Maksudna mah cenah rek mere kejutan. Rek mere kejutan. Datang teh jam 9:30 peuting. Basa jog ka imahna teh. Barang nepi ka imah, panto imahna teh melenge. Sigana mah poho ku pamajikanna teu kungsi katulakan atawa teu kungsi ditulakan. Ah, si Astahyam berkata ya poe. Bus ka kamar imahna. Kasampak pamajikanna aya. Keur ngarengko lees. Ada si kabaya teh blus weh. Asup sasimut jeung pamajikanna. Geus kabaya atuh. 3 bulan atuh teu mangita musuh. Parat tapi ka isuk malahan mah sarege tibra. Kok atuh 3 rondo atuh mangit. Tah, barang udang isuk-isuk kasampak geus aya sango goreng atawa nasi goreng jeung rokok jeung kopi sabungkus. Tara biasana. Da lapar teh peuting tos konser, habok we di dahar. Torojol mitohana kaluar ti kamar mandi. Bari bukna bararase kene, ada cek si kabayan teh bari samuntut. Ih, ini aya emak, cenah cek mitohana teh. Nya ujang emak. Ah, cenah emak. Pamajikan kuring ka mana geuningan? Teu aya. Pamajikan maneh mah geus 3 poe eueuh di imah. Ah, kuring ka mana? Apan ngalongok baturanna gering. Aduh, ari peuting sama eta. Peuting mah cenah emak jang. Nu sasimut? Heueuh emak. Aduh, atuh emak mah kitu ngomong, apan 3 kali? Hah? Ari ujang tiba nggak 3 kali, maka kudu hitungan atuh. Cek itu hana, bari gigi-gigi gua urusan garing gitu-gitu.